Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaya saung Antra Kusuma Channel. Tepang deui sareng simkuring sapara kanca, sareng Kang Yosep, Kang Udum, sareng Kang Egi. Ayeuna alhamdulillah urang tepang deui di program ngadownload ngadengkeun dongeng kolot. Nu ayeuna alhamdulillah simkuring sapara kanca sejak nepangan kasepuhan di khususnya paling di bidang seni pencak silat sareng Kang Dama Sampurasun Kang Dama ai sebatkeun ngawakilan pamingkeun asa kepedeannya urang teh ngasa ngawakilan ieu pamingkeun urang asa kagugah hoyong ngabangkitkeun deui kacintaan urang salaku muda-mudi di Sunda khususnya kangge ngabangkitkeun kecintaan kana budaya seni budaya segala segala namanya. Nah itu kami itu setakan lebih karena topik di kampung naon teh Kang Dama? Ieu teh Desa Neglasari, Kampung Pamupukan. Desa Neglasari, Kampung Pamupukan. Lebet Kecamatan Pasir. Majalaya. Oh Majalaya. Lebet Majalaya. Dupi Kang Dama tak ngawitna resep ibaratnya anu seni kan seni teh seueurnya urang kayana kan tiasa kan rock metal gitu. Nah teh pilih seni Sunda tah khususnya seni pencaksilat. Muda. Ngawitna kumaha tah? Kantos oge sih. Kepungkur teh aya karate kan cenah aya mah. oh naik karate oge aya nu lain-lain lah anu nu batur gitu. Eta kan nu batur gitu. Nah hari nu urang alus diantep gitu. Intina mah eta pertama oge kawitna mah ninggal nah anu urang leuwih indah gitu. Tibatan nu batur. Terus urang kudu bangga ku barang batur ari barang sorangan diantep. Tiba-tiba nya sanes tiba-tiba meureun tos tilituna nya kalau rasanya sepuh sering ngadongeng dina perkawis Kasundaan nya khususnya seni budaya lah dina pencak silat kalarasan pun aki ge caket oge sareng anu ngadirikeun panglipur teh jadi jauh ini nyaketan jadi pun aki kampung teh teu damang Nuhun. eta teh obatna Pun aki teh Kapungkur Bupati Bandung Kalima Wiranata Kusuma 5 teumereun eta ge janten dongeng kunoan abdi resep antara resep jeung hoyong diajar kana pencak silat da pun aki ge kapungkur teh teu damang teh aya obatna anu ngaramangkeun teh saurna manggillah rombongan pencak silat nyaeta Bahaleh anu ayeuna janten Panglipur Bahaleh guru besar Panglipur jadi janten paguron Panglipur ayeuna. Nah tidinya pun kita ninggal pencak nah satos eta tiba-tiba pun kita damang gitu pencak tengah ge obat nanam obat dugikeun ka nyebatkeun ieu paguron kedah di Pasianami Panglipur dirinya sambuhan mohon mata Panglipur gali maksana da bahasana Panglipur gali pan di Sunda mah ya gali aya galuh aya galuh aya nalar nalurin nurani lah ieu mah anu
ngabageakeun galih urang. Tanah panca indera urang lah. Kujur tubuh urang teh atau mun dilebet mah ya naonnya sebatna Aura gitu. jiwa we atuh supaya gampang. Jiwa teh cager cenah. Lamun ku silat teh tandinggal eta. Eta benernya dongeng anu tadi dipertaruskeun kunuan abdi. Terjun ka dia gitu. Salah sawiosna eta. Sabulan namanya. Tiba-tiba saurkeun bapak tangga dongeng kieu ge. Kieu baheula teh. Da urang ge baheula teh kaseret cenah. Kaseret ku budaya deungeun nya. Dinu bela diri oge. Oh, ti kapungkur memang gitu. Tiga pungkur. Oh, berarti ayeuna hungkul pas saya ku budaya deun teh kapungkur ge sama. Kapungkur ge sami. Urang tos kalau kalebetan Cina, terus kalebetan. Malah aya dina carita guru besar urang nu disembat Bakait ijen sareng Moskow. Kompetisi sejarahna Moskow. laras eta teh. Janten teu jiga Cina wae gitu. Cina kan tiasa ngadama kungfu nu sakitu ageungna. Oh, iya. Pemerintah lah nya. Iya. Didukung, sangat didukung juga eta meureun matak ageung. Nya meureun urang ge ayeuna menuju ka dinya negara urang. Tah ieu kunaon kedah berangkat di kampung. Memang di kampung anu informasi geus kedikan. Informasi kampung Aksesna ge salah. Artinya mun urang terjun nu ngaroraya arek kusaha deui. Da sepuh mah ukur mun teu ku urang kusaha deui. Tak aya langkungna ti dinya. Deui teh kan budaya teh benteng negara. Budaya teh benteng negara terakhir. Pan negara urang mangadeugna dina sababaraha macam budaya. Salah satu wiosna pentanya. Nuhun. Nah, urang tetep kadang ngangkat eta. Bade jiga kumaha wae ge, ieu nu urang. Urang kudu bangga ku barang urang. Tong bangga ku barang batur. Da eta nu batur. Nami ngontrak mah. Nah, Ku barang kontrakan anjing di sana. leres. Tapi lamun urang mulai nu nya eta nu urang. Tah ieu nu kada disampaikeun ka para pemuda udah mereka Sunda nya kabar Sunda lah. Mohon. Urang kada angkat di dinya tina kabudayaan urang. Eta modal urang kapayun. Urang tos teu boga kakayaan. Leres. Selain ti budaya urang ieu ayeuna mah nya Leres. Mun urang ngadangu carita kapungkur, negara urang edan. Rajana make emas dan lain-lain. Ayeuna urang mah teu gaduh ngan urang diwaris ieu kabudayaan. Kabudayaan ieu nu pikeun engke bakal jadi kekayaan urang. Namina warisan mah kedah dijaga nya. Namina ge warisan. Namina ge warisan. Urang ya Urang. cenah batur. Jadi untung orang meriam terus ka batur. Ari nu warisna diantep. Ampun para leunteng nya sanes. Jeres mulai lain ieu. Biasana urang bangga ngalatih di luar negeri. Ya. Fenomena itu deh namanya. Ya, Fenomena terus gitulah. Ari di urang-urang diculkeun meureun kieu. Ari di urang-urang ieu di kampung. Terus jarang. Kamu di kota gitu. Lamun urang rek sadeui. Nya lamun teu kurang rek usaha deui gitu. Ieu Kan kan ternyata mah bentenna di ekonomi. gitu nya bentennya. Nah, tapi jadi menarik. Naon teh ieu teh pangnati teh melepat apakah memang produknya anu mengikuti zaman, apakah memang kemasannya terlalu sangkan budak murah itu teh kirang meminati lah kasarna mah itu. Sebetulnya lamun cek abinya aya waktos. Waktos nu kedah dibagi itu. Diurang kan ieu negara tos pacapunnya. Di mana urang diajar ngaos, di mana urang sekolah di sekolah dasar lah. Setelah sekolah kebudayaan ieu
kumaha. Sanes urang ngungkit-ngungkit ieu kan ieu udah puga tuh aya ti nagara. Sagenya. Terus saya ieu mah pugu misalkan ya di SD urang diajarkeun segala rupi pelajaran anu tos disiapkeun di madrasah urang tos aya. Tapi mana sekolah budaya? Tah ieu kan teu aya. Walaupun aya tapi awis gedean kan kesana teh. Leung awis urang daek mah ya. Aya tapi Tapi lamun awis teh deh awis keur mah awis. Sana. Karena aya bahasa ki nu kaalaman ieu nya sebagai pangasuh punten-punten sanes. Saya istilah guru besar atau master ya. Kayaknya mau fenomena saya tasir master kayak master gitu. Kita mah carita master, iya mah carita Master chef gitu. Master ribat gitu. Nah seperti gitu lah. Intinya orangnya. Nyai mau orang we. Sekayaan anak. Saya cik atuh diurus nu paling handap we. Ku pemerintah paling handap. Da urang teh cekap ukur di hiji tempat ukur didukung pasien alat musik dan lain-lainnya. Alat musik itu harus maju. Tapi dah kudu dipikiran bareng-bareng atuh. PR bersamanya. PR bersama. Urang mau buka wayangna ya. Ya buka bawangna ya. Ayo atuh bareng. Iya. nembe desa jalan ya. Baru jadi masakan yang enak kan. Kalau udah jadi masakan yang enak ya orang tua jadi duit gitu. Ngomong naik duit ya. Aya nilai jual kan. Beneran eta. Urang ngeluli-luli lah seperti tadi dicaritakeun ya. Saha sih mimitina teh? Guru silat teh. Nu kepungkeun. Nya mun ngomongna figurnya figur ieu we nu dikenal yang nu kair nu tadi nu salaresna mah eta teh jalmi biasa-biasa. Nah, jadi lahirna langsung aja kalahirna pencak silat ya. Lahirna bela diri anu jadi ayeuna. Tina keresahan warga karena kita kan dekat hutan. Mau sampai kan bupati nu disebut Bupati Cianjur eta teu tiasana nu kudu kumaha. Kahayang mah ulah dipaehan kumanehna kitu. Ela satu jagoan. Mun bener jawara suka tukang newakeun. Ieu warga resah ditewak. Kumaha ieu? Mau teh. Ditewak, distorkeun ka bupati, dugikeun ka dijajabkeun ka kantor bupati. Dan paeh mau Seutuh. Oh bener jawara. Bupati ya boga anak 2 orang nu hiji wiratan nu datar 3 mun telepannya wiratan nu datar 3 anu hiji wiranata nagara. Nah nu hiji mah janten bupati di Cianjur ngaruskeun ramana. Nah sedacan eta Mbah Khair diangkat lah jadi kepala polisi. Jadi lamun ayeuna mah meureun Mbah Khair teh Kapolda meureunnya atau Kapolresnya. Iya, Kapolres. Kapolres ya. Kapolres riangan harita meureunna Kapolres. nitipkeun lah bupati teh 2 putrana eta. 2 putrana ieu dilatih silat. Mbah Khair. Mbah Khair. Anu matak silat ayana Cianjur ka Purwakarta. Angke teh Wiranata Nagara teh mun telepat dipindahkeun oge ka Garut. Jadi Garut, Cianjur, Garut, Bogor dan lain-lain eta we. Iya. Jadi nyambungnya sadayana itu. Nyambung. Nah, eta mulai menyebar. Ya patulan tali. Batulah tali. Mulai menyebar. Jadi satu tokoh teh nu kudu diutamikeun nya. Saya deui. Dari tambah kain, dari tayang Wiranata Datang.
paling inti eta. Tanya intina Iya, ya. nya. Sejarah silat ieu teh. Bisa cerita aliran pan. Oh, aliran. Aliran eta yang kayak nu ahli bisa salah anu. Kan dia mau versi. Versi akan menang. Iya we ieu. Anu kalah Aya cerita satu aliran timbangan lah. Iya anu lahir ti aktivis baheula nu ngalawan Belanda, yang Angga Kusuma. Di penjara ku Belanda tidak ngelawan. Tahunna sekitaran sabaraha hilap itu. Dia kabeh di penjara yang Angga Kusuma. Ieu nu ngalahirkeun aliran timbangan. Nah, lamun di Cina boga Tai Chi Master, Tai Chi gini ya. Nah, di urang boga. Nu disebat timbangan. Nah, ieu di penjara ku Belanda. Di penjara dia lebat penjara meditasi. Atau munajat atau menakung. yoga mungkin dia. Atau yoga. Yoga mah Terlahir lah. Inspirasi anu langsung ti alam semesta. Ilapat katanya. Wahyu. Ilapat, wahyu, wangsit dan lain-lain. Eta. Masuk. Tiba-tiba pas keluar penjara ribut. Dipicenan tapi tadi cilakaku. Gue yang Angga Kusuma tah bikin kalahir timbang. Ngomong aliran. Nyata anu salah saya. Di abdi ngawas berenya punten biaya guru ya. Bun master punten eta nu kabaca ku abdi ternyata silat ieu edan lahirna bukan dari orang-orang ya Biasa. orang biasa. Orang memang asli Sunda gitu nya. Memang ya silat nu urang. Silat orang asli. Ayeuna sebut silat da umur pencak. Tanpa pangkal. Pencak. Pencak. Puncak. Eta ge pamijarita pencak panjang kene. Dengan kedah pencak dan main po. Main po ge beberapa versinya. Anu sebut main po sana main teu itu duka lah eta bisi abdi lepan. Nu inti mah nu tadi nu abi apal eta abi bangga pisan. Iya. Ya salah satunya yang Kusuma, yang Kair, yang area Natanagara dan lain-lain. Momen sakitu merenya nu sementawis biasa dicarioskeun ku abdi. Alhamdulillah terus urang teh buka wawasan barunya Nah, seueur anu. Beureun nambihan sih. Atur nuhun. Nambihan ti nu nami. Ya. Ni nu nami naon kunaon sih urang jeung Padepokan Surya Kancana Pajajaran. Oh. Eta nya. Jadi kieu Ya. Kapungkur teh urang teh gaduh sajarah ya Kerajaan Agung. Nu disebut Pajajaran teh. Nah, anu pertama diajar silat teh anu disebat yang Prabu Siliwangi atau Sri Paduka Maharaja eta atau Haji di Pakuan atau Jaya Dewata. Nah ieu teh gaduh guru tilu anu salah sawios anu salah sahijina mah Eyang Sanggawaraling guru keprajuritanan. Nah iya namun nyarita tibah kair itu dia diajarkan keprajuritan Pak jurus silat jurus bela diri dan taktik dan lain-lain lah untuk mempertahankan negara. Nah, turun aya yang Prabu Siliwangi aya yang Jaya Perkasa turun dugikeun ka raja anu terakhir anu nutup Pajajaran anu ngeureunkeun Pajajaran eta nu disebat yang Prabu Surya Kancana Sang Raga Mulya. Kunaon ieu diangge urang? Karena urang teh pernah aya karuhun urang teh berjaya di tukang. Urang rek ngingetkeun deui bahwa karuhun urang aya. Urang geus teu boganan, urang geus teu make emas. Urang geus teu boga negara anu gede teu boga pasukan gitu boga mahal pasukan. Tapi urang boga kabudayaan anu engke hiji mangsa dibutuhkeun ku negara. Eta kekuatan urang. Nitip weh
Jadi semangat. kabar udah ngora ulah poho Tah, eta udah ngora. Baraya urang ulah poho ka karo urang karena Sunda dah. Terus lah. karo urang teh beunghar Hmm. keun we lah nu lain-lain mah tapi intina nu dicepang ku urang nitip kabaraya cekalan pageuh naon nu dititipkeun ku karuan Pangitan cekap sakitu ae. Paling pangitan pami baraya seukeun anu penasaran hoyong nitik galur dina ieu naon-naon topik mangga tulis di kolom komentar. Las tong hilap ka baraya anu senang manco dina ieu program bantosan subscribe, like, sareng share ka teman-teman nu sanesna supados langkung seudeui anu tiasa dibangkitkeun supados mika cinta kan budaya seni urang teh. Nah, pangitan cekap sakitu ae moal tabihan deui teh kan. Terus aya pokona mah Ujangan terakhir ya kanggo pemuda-pemuda. naon eta teh subscribe Like jeung komen Dah. amun ieu gede amun Nah. ieu teu gede teh moal naon carita Orang karuan Baduy subscribe. Subrek. Atur nuhun pisan Kang Dharma. sami-sami warahmatullahi